Paingan kabejakeun eueuh ti Amarta ti Madukara nyeta we keur melekun tatapa ieu budak. Anak aing nepi ka kieuna dol itu deudeuh Arjuna anak aing. Naon tama? Dijalikeun we. Oh syukur kepada lempang biasana kitu. Nah eta anu teu ngaler teu ngidul. Kuring minang kasih julang kakak salam kalimat. Ninengmu wani tetepan sok asa kasuat-suat Pak Haji anu kasuat-suat. Kaget kunirahan ningali kaget kunirahan ningali nya jelema daek peurih mah paingan hirupna maju tah kitu aswata mah daek peurih teh daya mah kumaha atuh dina bulan puasa oge udah teu kuat. Hosin kuat. Cacakan geus jadi pangag. Da udur. Enggak bulan puasa geuring teh sia teh mah. Hayang naon ieu budak tatapa ieu paingan kabejakeun eueuh da ieu mah budak teh kitu aya kahayang teh. Karelas eueuh. Padahal kadudukan mah kurang kumaha. Kasep Arjuna panengah Pandawa anak king ama tengah haja ka dieu cu sok geura hudang anu jauh lelemutanana cing cunu kanu anggang cing datang asup ngabaju mireng asup deui waras teu mengenai jati-jati itu makanya waras waluya cager kasep hudang hei Arjuna hudang lila teuing anjeun leungit ti nagara Cerabejana lilir yang merbangun lilir yang merbangun kayang impen sare sakedapa tapi nodama ngahaturkeun semasung ke muka kunyuk panjenengan hang nuhun kasep nuhun wilujeng sumping kakang ngaswatamu ya nuhi parantos sawara lami duka eta we nepi ka dekok kitu geuning Arjuna kaula nu naon di tatapa di dieu kumaha teh maksudna hayang naon deui jabatan geus boga kasaktian geus aya Gaji tos agung. hah hayang namahan di pamajikan Sanes hayang boga padepokan hah? Ai batur mah ditawaran atuh. Pangna boga oge. Hayang kabeli mobil leutik ku teh. sadaya-daya Purwa putra dalam tatapa teh parantos kaicalan sababaraha pusaka Kalengitan sababaraha pusaka di antarana pancarobah leres aya tanu dipake ieu mah nu Abimanyu nu pun anak Pancaruta Pancaruta. atuh nu ama we pancakaki bawa ku hidup iya ama mah sabaraha hiji nu leungit teh aya 2 naon deui ali-ali ampal ali leungit teh imalan da eta atuh Arjuna mah loba teuing babu teh di imah teh Seur teuing loba teuing pagawe
teteh merenang geus mandi sul nyut we. Ganti we ku ari. Jadi pancarobah keris jeung ali-ali ampat teh leungit leres. Anu mawi ama dongkap ka dieu oge menang pituduh 3 im. Dina malam Jumaah Kaliwon ama teh menang soratan katinggalan hedorna. Dorna. Ceuk gaib teh. Buru-buru panggeuingkeun Arjuna anu keur tatapa. Anu kiwari aya di alas Wanawasa eta budak teh cenah kalengitan ali-ali ampa jeung pancarobah buru-buru pangbejaankeun ku manehorna pangbejaankeun buru-buru ku kituna ama dongkap deui barengan ku Aswatama teh ya eta pikeun ngageuikeun hidup kasep ulah neangan jurig nu teu kadeuleu eta ali-ali ampa jeung pancarobah teh sabenerna mah aya nu maling tapi lain ku nu liat aya nu maling aya nu maok hebat eta bangsa teh da ujug-ujug teu aya dina iramo kitu atuh lain ge bangsa teh kitu-kitu acan mah ongko amat rek ngalamar putih nya jijigan cicing sia tapak nyokel Cicing. panto teu nyakola sia hirup teh kitu kasep kusaha saur gaib eta teh ai eta pusaka teh nu matak teh oge bangsatna hidup mah dikukut wae Bangsa tadi bukannya sudah dipaokna teh ku si cepot dijual duitna dipake kawin si cepot teh beger ngan begerna teh ka jelema beunghar dijual teh ali-ali ampat teh baru kana teh jeung eta keris teh aya dijual ka Kabul mah yep teh. tuh malahan anu katinggal ku manu mamawa eta pancarobah jeung ali-ali ampat teh wakabul lo jijig ka dinya ari ama heeh ngan eta mah pancarobahna tina kulit gitu aduh Eta teh burung ku si cepot teh dijual teh ali-ali ampat jeung pancarobah teh timbalan tak kuasa kitu duitna teh dipake kawin tak ku si goblok nu matak ieu bangsa teh dikukut wae atuh naha ieu teh kumaha aduh Beh. Anu leres ama nah iraha hadorna bohong ka Arjuna teh ka anak kitu malahan bilih teu uninga garayu urang aprup urang teangan si cepot teh mung balik ka lemur mamawa awewe urang nyatakeun teu pinoda mah kaula nun mangga garah hayu kasih urang teangan malah ayo kerja jalan sudah mah hei para Kurawa iya ayo ieu patih kana kasakti nyanak astra jingga dawala nyi kaula nun baik atuh cing percaya wa dek ngagiringkeun maung barakasakan jeung sajabana satu gede satu letik nu bakal ngeganggu moal diganggu ku wa diaping cepot lan da geusah ayeuna mah dikawin moal ngintip wa pek warek dikumahakeun oge bahagia euy aduh bagja teuing kahoyong teh ti kapungkur engka aing jeung ngimpi lain aja gitu
bulan teh langlayangan puting cing yakin nyai yen bulan matahari hileudeuh lajeng bintang baranang di luhur ngan itu berang mati katinggal tangtos dapet tinggal oge moal katinggal pemisi eueuh hujaneun manuk paseret-seret itu dina dahan nyaksian ka urang duaan leres ai kulon teh sanes wetan ai kidul sanes kaler dan luhur jeung handap jauh kahartos ih pejakeun teh kahartos cenah gede geulis Kang mangga atuh da parantos saha ayeuna mas kaula teh nu salira leresnya itu cinta ka Akang nah asa kabina-bina teh capek Akang teh tos apruk-aprukan milarian nu tiasa ngagelehe dina pangkonan mangga ka dieu urang usapan bagja di hirup aing da puguh bogoh atuh ayu pada surti geunah sangkan tingting kana ati magehan tali pasin anu mati siang bingah amarwata suta tapi nggak kagiri-giri Kemang Wijaya Kusuma wis kena dihin pinasti tersayang witi yang widi tina kawit capek astra jingga dugi ka nyegrek ulem dina pangkonan ieu ingkang garwa Dewi Wirginingsih nya ingkang panutan kalbu bebene pamepe sate bebereuh anu geus maneh anu geus ngancik dina ati sanubari sanajan rupa-rupa perjalanan anu hese capek susah payah teu burung we geuning kabale nyungcung Kang impian ayeuna geus jadi kanyataan lain ngimpi deui tapi panutan geus aya di hareupeun kaula meureun capek milarian kaula Kang da kaula mah teu bisa sote da puguh awewe pondok lengkah awewe mangka pinasti kersah yang dumampara dina rungkun-rungkun para Kurawa gigi deug
boga rasa kaget nah boga pelet naon ieu si cepot dugi ka masket ieu Dewi Wirginingsih putri raja ti nagara Giretna itu kaayaan Kasep Arjuna kaula nun katingali bisi pajar ama bohong bisi pajar akon-akon ayeuna mah gesidik tingali awewe na nepi ka kitu tuh dipelet ku si Semar da itu daek nepi ka montel gitu tuh eta teh perwatek ali ampa teh pasti atuh nepi ka kitu tah peletna ali ampa nu matak Arjuna make ali ampa sok ditutur-tutur awewe teh nya timbal entong baru nu geuli goreng patut oge hayang ka Arjuna mah beda jeung ali agrem eta entong make di eta deui wayahna si cepot podarankeun awewena dek dikawinkeun ku Mang Raden Mandrakomara dek dibantun ka astina siap kaula sabar buru-buru siap obat saha sakedap gelis aya hal-hal nu bari didugikeun aduh teu pinodama siapnya sok buru-buru bakam siap hop tobat ieu teh naon ieu teh ruyuk kadieu sia hutang pati bayar pati hutang wirang bayar wirang tenyo ieu naon alah Nyai Wirgining Nyai Allah montong Nyai sia aduh dupi pun bojok lu itu agan geuning teh diuk sia punten teh tiasa ngulem da acan resepsi abdi teh kan pangna maneh kawin teh hasil tina pulang paling dupi agan di mana wae atuh dipilarian apan aing teh leungit ali-ali ampa leungit pancarobah numutkeun gaib anu katarima yen pancarobah jeung ali-ali ampa teh dipaok ku maneh ladangna dijual ladangna dipake kawin uluh saur saha tentang make jeung saur saha tegrakeun kategan paeh nepi ka kieu nasib kawin canaon-naon oge geus paeh geuning geulis Wirginingsih rek dikawinkeun ka putra Raja Astina Mandrakomara. Leuh, Nyai, entong make jeung nyai-nyai tegrakeun kategaan paeh. Teu sangka birahi megatkeun pati deui ieu. Milikan si Akang bener ke ieu. Can puguh duriat laksana geus paragat nyawa. Nya ai teh parantos takdirna kedah kieu mah mangga hidup abdi kedah ngalalakon. Takdir. Parantos jadi papasten panginten mangga tegang pati ilang dunya sawarga Gunawiyayu. Papatan pata perlaya jang bulan 14 teu geuneuk sareng timaleuk meumpeuh timur jalan gede sasahuan. Dina salabot jeung abdi ulun kumaha heula. Tangtoh seueur kalepatanana muga agan tiasa ngapunten. Kalayan abdi yakin abdi teh teu kumawan tun aya kedah pulang paling mas. Bujeng hingga kanyaring teu ngimpi-ngimpi acan teu rumaos agan. Montong teu dirumasakeun sia. Kanyataanana sia bieu di HS dina lahunan awewe. Mohon pun bojo heuh eta hartina sia teh geus kawin. Ladangna atawa waragad kawin teh ladang tina ngajual ali-ali ampa jeung pancarobah. Sanes agan. Nyaan abdi ieu. Aduh. Bapak pengen bapak nyareknya tawe bakal jadina nawala hampura nawala Allahu Akbar. Kurang ajar sia. Bapak nasi Semar Sidawala Sinala Gareng Sisiti Ragen ku aing dibabad kabeh. Wallah
dipaehan waing. Kaayaan leuweung jadi alem, rupa-rupa sasatuan ngadak-ngadak ngereunkeun kagiatanana. Homo deui aya cahaya anu gilang gumilang lungsur ti awang-awang. Datan niratang ademan anu pagulingan. Datan niratang ademan ewu pagulingan rana. Paingan widadari pating jererit para dewa pating karoceak kawah Chandra di muka ngagolak. Ieu teh geuning gara-gara jalma anu teu tua teu dosa prihatin nepi ka nandangan perlayar. Laras gitu. Deudeuh cepot. Kaula ti alang-alang kumitir. Sang Hyang Tunggal Nah, aki maneh Allah iya. anu dina danget ayeuna nyaksi kana naon rupaha kajadian anu kaalaman ku maneh. Deudeuh maneh can waktuna mulang ka sawarga masih keneh panjang lalakon. Mohon atuh. Lelemutan anu jauh geura cunuk nu anggang geura datang. Geura asup deui ngabaju miraga sukma ka asalna keris manjing warangka. Ngan ieu tatuna dina tikorona urang cageurkeun heula. Sae Kulit patepung dijeng kulit daging patepung dijeng daging getih patepung dijeng getih. Teu sakara-kara. Hiji hirup hiji nu hirup hiji kahirupan gulung galang jadi hiji cager tani Nyai akan yang ngimpi dipayahan ku Arjuna gelis Nyai Hulah Nyai pamajikan maneh tepan dibawa kurang astina dek dikawinkeun ka anak Nasuyudana. Dupi aja saja. Wah malaikat teh atau gitu. Aing bieu teh dipaehan ku Arjuna nya euy. Itu di akhirat gitu. Pantari teh akang teh ditung sereng beuteung teh. Alah, boa itu ngelikat teh euy. Moal teu manalika eta. Nya. Da seueur ngelikat teh ngelikat naon ieu teh? Cepot lain malaikat cuma cing tingali saha ieu sabenerna kaula la ilaha illallah Gusti aduh ampun cing lawas dilawas ka mana wae atuh apa kaula nu mawih henteu saha teh atuna ari maneh satadina sugane mere duit Aki ewon kalakuan gitu eta. aduh kalakuan teh nepi ka kitu da seueur nuruna abdi teh si kewan kitu papangijing urang unggal jelema oge kayak anu salarasna teh saha nya abdi teh prihatin kieu hirup cening bojo direbut batur abdi dipaehan dina zaman kiwari jelema teh nepi ka geus tega kitu teh diperkosa ongko dipaehan ongko parantos
teu aya hargaan deui anu memahan jelema cek lain bangke jelema teh teu aya laleungitan hati nurani na teh nya nu aya mah hati nur saad we bisi maneh teu apa sumuh ai kaula teh boga anak kagungan putra bener istri pameget anak kaula lalaki di mana sekolahnya ai ngaranna teh Semar wow kuliah Semar mana sih Semar Syamsuddin lain atan nebi Semar Sudrajat seueur Semar teh Semar Sutisna ayep eta mah aral ngomong gitu ngan anu penting kaula teh aki melaan maneh sabab maneh teh geus kawin aki teh olah-olah ngalayan bade ngintun kado ka abdi iya ngan teu kabawa atuh eta mah lain kado anu alus tapi kadong dora teh mah ya teh leres aki abdi nya aki gini kieu di dunya aja mun sagala kaalaman romantika teh gi wayahna ja lamun mulus maneh di dunia pasti di akhirat nage bakal bagja wayahna lain oge disebut alam pana alam ruksak daai dunia mah ku pangeran oge bakal diansurkeun kiamat teh ngan maneh ulah rek ngaruksak akhlak maneh keun weh diruksak ku batur mah asal maneh tigin yakin hartina istiqomah ajeg-jejeg anceg tungut kalinuan tegedag kanginan cicing dina hiji kapribadian cicing dina hiji pamadegan oh beres nuhun lan nanging kumaha we da kewajiban abdi dunya mah kedah melaan pun bojo aturan diruwut batur pek cokot ai pun bojo teh acan dina naon ku batur nah da sanajan dina naon oge nu kitu mah eueuh tapakna ih ari Ugu aya tapakna sing kayo geuleuh acan karek dibawa ke negara Astina da budakna ge mungeun da inget we ka maneh ke dupi abdi aki nepi ka masket eta istri ka abdi kumaha teh apan maneh mah turunan eyang eta teh awewe teh panempok batina geus awas maneh teh batok bulu eusi madu disangka si minyak tanah make asihan si rencang kunang teh ada teh matak cingkarunang ge sararea oge kitu ulan matak masket oge eta teh boga ajib bagal pirusa atanapi si pentil huni aya pentil huni keur pentil loba nu muih geus gede loba nu hayang geus buruk mah ku sia we hakan kanya betul ditulikeun atuh dah tah kitu pot abdi teh dituding maling itu dipaehan jaki maling naon sieun maling ali-ali ampas sareng pancaroba rumasa maneh maling ngeuh henteu kuhal sakitu dorna oh Arjuna teh kapangaruhan ku dorna dumeh eta putri teh rek dikawinkeun ka putra Raja Astina geus kapiheulaan ku maneh nya ngasut ka Arjuna kabeneran Arjuna keur kalengitan eta keune engke oge bakal kapanggih sing inget yen silaka jeung salamet jalma teh gumantung kana amal perbuatanana nuhun kan nyieun eta tatapakan maneh sorangan ayeuna mah nuhun kan jeung Arjuna perlu diwarah ku maneh wios nganda abdi na geto sirup deui teh kedah kitu ieu mah warah lain tina ngewa
supaya maneh ngarti ulah kaburuku nafsu tepayus siji pamimpin kitu patut tegining aya di pamimpin teu layak aya di raja tepayus aya di ratu papayung tinakan ka mana karep laras oh deui teh dunungan dewekna saku kabina-bina teuing euy nya kitu teh warah geunyeulung ke dina surat kabar cemuran cepot amuk-amukan Arjuna di Tenggelan nyamuhun atuh atuh lamun langsung kitu nya cilaka ieu mah maneh teh kudu nyumput buni dinu caang negrak bari teu katembong carana juga dek disalinan ku aki yuh beres kan nuhun akinya bapak dewek mah tiba heula can nyalinan ka aing aki aing baru kana teh kumaha hari panggih hari pek makumeulikeun kakarek panggih oge jor nyalinan ka aing tak kitu dek ulah sarorombong geus teh ka aing da aing boga aki beunghar wah ayeuna mah nya masih cila-cila yang kalau disombong teh geuningan bisa membuka aki baterai bade disalinan abdi nya sae lah jig maneh mani itu dina cai kalayan mani teh langsung ngejeng bajuna ulah dilaan eta pakaian kabeh lah dititah mani maing duh mahanya rada setengah hate yo nah tiris hayo buru-buru mani bebersih ka itu saya joglan apan maneh teh rek nyokot pamajikan kudu gining kudu bersih kudu sehat atuh. kudu sehat ulah kuleuheug gitu tapi da si nyai mah bogoheun nya komo bari jeung sehat kasep kalah beuki masket ke si nyai bakal pohoeun moal ka abdi moal sabab pamajikan maneh waspada permana tinggal nu matak dewek hayang boga pamajikan kade eta ge kitu nu matak dewek teh hayang nyeleweng oge waspada pamajikan aing mah oh ningkar nanti ditu di dieu wah marukanan kumaha mani dek ah oh atuh gejebrus mah Astra jingga sareng seneng ngagejebur sareng bajuna karasa tiris hanyat deui nanging salin jinis jadi manusia anu cahayaan ganang tur pertengtang datan nirat tangan demam datan nirat tangan demam ewo pakulingan rana denera Kang Samya Prapta ngaulah hebat pakaian maneh gining kitu anjir Ing reretuh nya alah euy make karemong ari geus bebersih mah aya karemong kayas aduh aduh hebat maneh pot ya nggak modal atuh hirup mah hihi naon aya yang siri eta kaluhur make mah ket alus tah kitu mah moal kaciri ngan kacirina ke dina sora ulah diangerkeun eta sora dehemkeun naon teh sora ke di mana geus aya robah pasti robah ayeuna nya tah tah leutik teuing atuh kada bisi handapkeun deui saeutik alah kada bisi jiga supir nah teteh jiga supir pribadi ngaleutikan tapi noda mah kaula nun tagening ayang tong dikitu-kitu atuh tapi noda mah kaula nun ngahaturkeun semasungkem ku nyuk panjenengan yang tong manja sia
Eyang lain tapi Eyang nama kaulanun pada ngabantun pun bojo ka astagfirullah astina tong kemana karep wae atuh ngomong teh Dewi Wirginingsih kalayan bade malas pati ka Arjuna nya ngan eta ngaran kudu diganti asawios ngaran mah ieu we Raden Putra Bangbang Astrajingga nanging upami bade ditamihan mangga saha Raden Putra Bangbang Astrajingga Mardiano Tuturi Handayani Simalakatur Linur Kasino Kapolata Kali Kasino Kapur Nasapiro kana kato mana kate hato kata kale apa asikan ona dari mana panjang teuing atuh sing sok balikan deui hilap deui saha tuh pingaraneun teh yang maka ngaran si Merakato atos atuh tong dia tadi dak ejang mau nyari pingaraneun maneh teh pake we ngaran eyang teh saha ngaran eyang teh Sang Hyang Tunggal ngan make wibawa jadi Sang Hyang Tunggal wibawa kewas pantes saya nanging atuh da Sang Hyang mah kedah sakti ya kedah sacinuh metu sakecap nyata udah masagi jeung pangartina eyang dek marengan maneh mah jadi corong eyang kene eyang nurek nyarita mah ngan di mana aya anu serius ti jero omat ulah dijegal ku ngabodor da kumaha tuh nya sakali-kali mana yang hoge di jero hayang seuri saya yang jadi lah ngan ulah jorok wungkul saya cing bisa pindah tampian oh saya mangga sakitu pek geura peureumkeun eyang dek ngahiji aku ngaran Sang Hyang Tunggal wibawa mangga kan dek ngabantun pun bojo kana gara astina kan sa Dewi Wirginingsih mangga didoakeun kalayan dek ngawara Arjuna anu aya di Madukara kan sa Allah mang sabab manehna teh geus ngayakeun tinakan ka mana karep oh gitu padahal atuh meureunan sagrupa oge meureun kaula teh kudu ditanya heula ti tek-tek nepi ka bengek numutkeun yuridis kumaha numutkeun eta kumaha nya hartina teh hiji pamimpin teh kudu nete taraje ning caka melanong tik lari mapai bukti juk curug kalungan mapai wahangan mipit amit ngalamenta eta ieu kedah supaya ka itu teh ulah melengkung bekas nyalahannya kan bekas temen Nyai Wirginingsih ku akan dibantun ke Astina sok kaulah gerak kepung wakul buaya mangap hei urang Astina